ulah balik 3 tahun deui. Waduh Kiai mangganing kula ieu pan geus jadi geus bisa ngaji naon deui, ja alfiah bisa, johar maknun bisa, mantek bisa, ngaji fikih bisa, fatuminah geus bisa 3 tahun sia cicing lah di dieu. Dalam hatina teh dalam hatina waduh aing lamun di dieu bae aing ya 3 tahun kebal keneh aing moal ka kawin berarti mangganing aing geus sayang kawin. Guruna nampilingan di itu kok goblok sia sholat kos gitu siapa paingan di lembur disiksa sia yang jadi imam ubus ya sholat ya yang kawin goblok sia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, aya hiji santri begitu ngajina bagus, baca Qur'an hebat, jadilah ustad, jadilah kiai. Di pondok geus ngajar ngaji nya. Begitu balik ke imah mulai hayang menguasai masjid kunyana dipilih imam-imamna termasuk nyana hayang jadi imam. Mulai rada kacau di masyarakat. Kedua, manehanana hayang menguasai kekiaian, berarti rasa takabur aya. Datanglah nyana ka kiai kolot, barang datang ke kiai kolot maca Fatihah maghrib kan geus kolot kan rero kunyana didengekeun baca Fatihahna teu bagus. Beres sholat maghrib nyana ngomong, Pak Kiai udah sekarang gini aja, Pak Kiai udah nggak usah ngimamin, baca Fatihahnya nggak bagus, udah sadar aja dah. Iya Kiai udah nggak bagus baca Fatihahnya, udah ntar besok saya aja yang jadi imam. Tak iya santri kakarak bisa ngaji doang. Isuk nyana ngomong gitu deh, 3 poe berturut-turut nyana ngomong gitu deh. Akhirnya cakokolot diri aja ya goblok ya budak ya hayang jadi imam nu aya digeser kunyana sakali deui sia ku aing tampili enggak tahu gua orang rawa pancing galelo pijang bener bae kaopat peuting begitu nyana ngimaman deui kiai kaopat peuting kunyana dinasehatan deui kiai eta ku jawarai tampilingan kabur loh, jangan ada di sini. Bukan begitu, ini kiai ketua ini udah enggak sah, pembacaannya enggak bagus. Sah enggak sah, ini urusan gua. Lu yang baru datang mabur sono. Akhirnya kulantaran ditampilingan sombong garep kiai tuh. Yana balik deui ka imah kiaina ka ditu ka guruna. Cek guruna kunaon sih eta bararangep sabede kieu? Tempeleng kiai katanya. Siapa yang tempeleng? Orang kampung. Atuh sia lamun ditampilingan ku urang kampung berarti teu beres hirup sia. Cicing deui di dia hirupna. Cicing di dia sia. Ulah balik 3 tahun deui. Waduh kiai mangganing kula ieu pan geus jadi geus bisa ngaji naon deui, ja alfiah bisa, johar maknun bisa, mantek bisa, ngaji fikih bisa, fatuminah geus bisa 3 tahun sia cicing lah di dieu. Ulah waka balik, ulah waka berarti aya kekurangan di diri sia.
akhirnya ngaladen ka guruna. Nah kuari mah lain ngaji fikih, lain ngaji alat, jadi ku guruna titah macul beres macul sasawah gali empang tas gali empang nyana kieu we guru nyiksa aing ceknya sia. Aduh aing disiksa ku guru barang keur ngejana ngomong gitu tak keur disiksa ku guru deh tampilin goblok sia. Emang aing nyiksa sia tolol sia. Nyahueun teh bahwa nyanda teh boga pikiran disiksa ku guruna nyahueun. Nah, nyana kieu salat maghrib sholli fardhul maghribi salasa rakaat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dalam hatina. Waduh aing lamun di dieu bae aing ya 3 tahun kebal keneh. Aing moal ka kawin berarti. Mangani aing geus sayang kawin. Guruna nampilingan di tukang goblok sia. Salat kos kitu. Siapa paingan di lembur disiksa. Sia yang jadi imam, ugus ya salat yang kawin, goblok sia. Masya Allah muridnya nyahuan. Guru nyahuan bahwa nyara salat kos kitu tah. Ila berarti guru nyahuan. Balik deui isukna macul deui. Terus nyeun empang deui. Geus menang 1 tahun, mangkaning 2 tahun deui. Geus mudahin rada leles. Kita manggulan kayu kebelah itu ketika di panggulan deui kiai blon ceknya ieu. Iya kayu tita dibawa ka ditu ke itu dibawa deui ka dieu. Boga pikiran kiai blon tampil deui ku kiai. Jager bae. Sia ka aing nyebut bolon. Nah, iyalah kakarak sadar jana masyaallah. Ieu kiai nyahoan bae cekna ieu ka hate aing. Aing sakakaler nyaho ka kidul nyaho. Nah, inget ke Syekh Nawawi. Syekh Nawawi boga minantu ngaranna Najihun. Begitu lempang Syekh Nawawi Tanara begitu lempang tuh ti kampung naon gara Syekh Nawawi Tanara kade deka mau di perjalanan kan aya pondok pesantren. Santrina loba Syekh Nawawi makan santrina ngan boga 11 12 saat eta. Ieu mah di dieu aya 200 santri. Eta kan minantuna ngomong kieu di jero hate. Aing lamun di dieu mah ngaji meureun bisa ngaji, santrina loba. Ditowel ku Syekh Nawawi. Lah boga pikiran di dinya bisa ngaji can puguh sia. Hate aing kanyahoan. Ih kakara ge ngagerentes doang kanyahoan geus. Saya juga tahu Haji Asba artinya ada pengen ya. Pengen apa? Dan ntar berdua aja ngomongnya ya. Iya udah ketahuan lah, adalah. Tuh, kajahoan. Nah, ya si murid 2 tahun deui mulai kuari Masya Allah. Orang guru lain semata-mata ngaji nahu doang, ngaji alat, ngaji fikih. Iya orang penting nama ya Allah ya Rabbi. Mulai kuari dibersihan hati tina takabur, tina ujub, tina ria, tina hasud. Geus kuari geus geunah. Salat mutatadina Allahu Akbar macam-macam. Manusia kan begitu salatnya macam-macam, tukang karung ka karung, tukang bebek ka bebek. Salat tukang bebek mah lain Allah lain alhamdulillahirabbil alamin. Tukang bebek makan gitu. Tukang gabah gitu kayak tukang sayur. Nah, lamun geus beres bersih, salatkan ka Allah. Nah, ieu ge jelema si santri teh setahun keduana geus mulai rapih ka Allah. Piceun ria, piceun ujub, piceun takabur, piceun hasud. Piceun hubul jah, hubul mah, hubul mal, hubul riasa, lempeng ngaji baik, ibadah ka Allah
2 tahun geus bagus, 3 tahun geus lempeng. Mantap begitu dek balik 3 tahun dipanggil ku guruna, sia kuari beusi dek balik wentena naon ka ditu magahan ngaji di lembur. Lah embung lah kiai dek di dieu bae. Kamari mah sia geus hayang di imah. Kuari mah pan hayang di dieu. Nikmat ibadah ka Allah. Orang ibadah ka Allah mah henteu kudu di Mekah. Henteu kudu di Madinah. Ja Allah nama eta-eta keneh. Bagi jelema anu geus wauh jeung Allah di Mekah jeung di dieu akur, di Mekah di Madinah jeung di dieu akur bae. Allah na eta-eta keneh ngaganjarna nu deuknit, nu nitahna Allah, nu ngaganjarna Allah mun wauh ka Allah akur. Nah isi budak geus 3 tahun lantaran geus boga nikmat ibadah, kuari titah balik ku guruna, balik geus ka ditu insyaallah ayeuna moal aya nu nampili, saurang ge moal aya nu nampili. Pamit nyana ke guruna, ti guruna pamit langsung milu salat deui ta jeung kiai kolot teh. Magrib milu salat babacaanana eta keneh kiai kolot, tapi dihadapi ku hati nu ikhlas, nikmat karasa. Sapoe 2 poe 3 poe ditanya ke kiai kolot, ceng Aisyah di mana? Abdi urang dia kene. Ke? Siapa santren di mana? Beja di anu, di kiai anu. Masya Allah, ceng. Ulah kamu mananya cengnya? Kunaon? Ke isuk mah ceng imamat. Ih ulah. Ente abaye geus kurang pati sehat. Coba aceng imaman ke isuk mah. Ih, ente mak kiai baik kiai ente aceng coba pangimamankeun ge masjid. Akhirnya isuk mah tampil ngimaman. Begitu ngimaman nyana babacaanana biasa sakumaha keur ieu. Sapoe 2 poe 3 poe kapakelah ku masyarakat. Sanggeus kapake ku masyarakat ditanya, "Ceng, aya aceng geus kawin tah encan?" Encan. Mus aya niatan kawin. Ai niatan kawin mah aya ngan lah tuh saha nu daekeun ka kula tuh. Keur ieu mah keur kakarak bisa ngaji doang. Perempuan mana? Gua wirid dah. Emangnya gua enggak tahu. Nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Idz qala Yusuf li abihi ya. Baheula mah kos kitu kuari mah teu. Nah, kuari makan itu. Lamun geus wauh ka Allah maka kabehkeun ngeunaheun. Ngeunaheun lamun geus wauh ka Allah mah. Lamun urang geus wauh ka Allah ya, santri bobogohan jeung awewe. Tapi geus wauh ka Allah moal hariwang. Kula sok nyontohan teh aya hiji santri kabogohna santri deui. Begitu duduaan di pos kamling. Hujan. Ngadeukeutan kan rapet. Begitu dicekel kula laki cekal kunaon besi aya nu neuleukeun coba emak abah deuleuh heula besi hudang keneh titip pula laki udah tidur ya tenang dong di toilet kenapa besi aya RT bisi RT RW hudang kena coba dideuleuh heula kabeh enggak ada pareuman lampu pareuman trek dempet begitu dek dipeluk Allah geus neuleukeun wih iya ya Masya Allah tah lamun nyaho ka Allah makan geunaheun izin ka Allah Allah meneuleukeun bae urang duaan ki Allah neuleukeun ya Allah coba lamun teu ka Allah gitu dicekel guys belah sini no megangnya jangan yang itu yang mana yang empuk-empuk dah eta kan teu jauh ka Allah ya lamun jauh ka Allah moal asa dideuleukeun ku Allah moal hariwang urang boga keyakinan Allah neuleukeun moal hariwang kajeun ka mana kajeun ku kumaha ge. Nah
iya dari tawaran kawin ku kiai daeklah kawin sanggeus kawin kakarek berpikirnya nak masya Allah horeng ilmu teh lain sakadar ilmu nahu ilmu alat ilmu fikih tetapi nu paling penting cicing di imah adalah ilmu batin ilmu yang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu paling hese ya nu paling hese lain nungtun jelema tina teu bisa maca Quran jadi bisa masih kecil menuntun santri dari tidak tahu baca kitab jadi bisa kecil kata dina teu bisa maca Fathul Muin ditungtun ku kiai jadi bisa leutik kata dina teu bisa maca tafsir lantaran dituntun ku kiai jadi bisa belum apa-apa nu paling hese teh nungtun santri nungtun masyarakat nungtun umat tina henteu nyaho ka Allah jadi nyaho tina nu henteu ikhlas jadi ikhlas tah nungtun eta nu hese ku ayeuna sakitu ibu-ibu bapak-bapak para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah satu hiji perhatikan urang hirup di alam dunia sing nyaho jalan sing hade jang balik urang nomor kedua teangan panutan kiaina nu bener-bener ikhlas nungtun urang tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho nungtun urang tina teu bisa ibadah jadi bisa nungtun urang tina teu ikhlas jadi ikhlas mantak tingali panutanana lamun masih keneh nukerkeun hukum jeung dunia nukerkeun agama jeung dunia ulah harap bahwa agama bakal luhur hiji di lembur urang di daerah urang di negara urang bahkan di dunia lamun masih kena tuker jeung dunia moal maju sakitu ala kadar malam ieu urang kukumpulan jang nyaho jalan eueuh deui hiji-hijina pondok pesantren jeung majelis taklim isuk pageto awas terakhir urang di jero rahim keluar ke alam dunia pepeta neangan jalan keluar roh urang balik deui cabut set lamun kuarina nyaho ka Allah roh urang bakal babalik ka Allah lamun kuari teu wauh ka Allah roh urang moal wauh jeung Allah maka roh masa geusna kaluar ayat tempatna awak urang mah dibawa ka leuweung saha itu Kiai Asba paeh saha itu Kiai Haji Bahri paeh saha itu Lurah Modar saha itu RT Koit saha itu Haji Pendi ngejejes paeh kabeh ditutupan kan segala sebodoh ka neraka ka neraka je Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi
Nuh kaopat Nabi Hud kalimah Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq sepuluh Nabi Yakub sebelas Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat Nabi dugi kapoe moal ayat Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji